Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simkuring ti kelompok Pandawa bade ngabiantarakeun tentang kodo dan kodar. Wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur ka Gusti Anu Maha Agung, salawat sarta salam ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng ka kulawargana katut ka para sobatna anu ngagaduhan kamulyaan. Teu hilap deui kasadayana umatna. Iman kana kodo sareng kodar seueur ngagaduhan manfaat, di antarana tiasa nguatkeun keimanan sareng ketakwaan, bisa nyadarkeun yen sagala perkara kajadian teh tos diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Ayana kodo sareng kodar tiasa numbuhkeun kateguhan hate sareng kasabaran hate. Kusabab musibah atau peristiwa anu sok ku areran di harepan teh mangrupakeun katetepan Allah, jadi moal aya makhluk anu bisa ngarubah eta katetepan salian izin ti Allah Subhanahu wa taala. Iman kana kodo sareng kodar oge tiasa numbuhkeun nikmat ti Allah sareng ngadorong pikeun terus ucapkeun syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kana kodo sareng kodar tiasa ngadorong kanggo sabar, teguh sareng teu putus asa dina mayeunan musibah. Lamun arurang mayeunan musibah kedah ngucapkeun bacaan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun anu hartosna saenyana segala sesuatu teh Allah nu gaduh sareng ka Allah urang mulih. Mung sakitu nepi ka hatur ku simkuring. Nuhun dihapunten mun aya ucapan anu teu marna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mangrupikeun persembahan terakhir ti simkuring sapara kanca. Ya lawatan ya lawatan ya lawatan. Pulang